Cek, cek. Tribal diangkat, tribal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa zawji wa dzurriyyati wa ahli baitihi nasallallahu bi mu'jizatihi. Wa ila ruhi jamil awliya khususan sina sultan Abdul Qadir Jalan qaddasallahu sirruhu nasallallahu bi karamatihi. Wa ila ruhi masyayikhina wa mu'allifi kutubil lati ta'alamna wa alamna mu'allafatihi khususan kejapan di khususan nasallallahu an tanfa'ana bi ulumihim. Dimohon jemaah jangan ada yang berbicara, sama-sama bacakan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duka dukuh duka pare ngalana dibarasehan. Duka tarunduh duka narungtut sarare nu ngajawab salam sorakna rada eueuhan. Daun awi daun gedang ngalana diparetikan manawi keur harudang cobi ngajawab salam sorakna rada tarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nunda lauk na karamba para bahayam na cecempeh nu dariuk cukup loba hanjakal nu ngajawab salamna teu tamat kabeh. Melak jati sisi leuweung diceboran make cai bisi tadi keur malaweng ajaran sakali deui. Siap? Nanti mah dimohon ketika berlangsung pengajian tong aya nu kalalar kalilir ka ditu ka dieu. Biar enakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ikhlas, ridho, sadar, teu kapaksa. Haji Sulam di imah Ceisah nu ngajawab salam sing laleungit kasusah. Ayah ragaji di imah Ceiroh nu keur ngaraji mudah-mudahan tiasa arangkat haji jeung umroh. Punten ibu urang bunder ari ka Mekah teh teu cekap ku amin. Ih asli sanajan ibu amin tarik tiap nu ngadoakeun ku ibu aminan moal dugi ka Mekah ku amin da syaratna tiasa dugi ka Mekah komo keur awewe sabab di dieu loloba nu ngajina awewe eueuh deui ibu syaratna teh kudu aya dukungan ti salaki. Alhamdulillahilladzi ja'alal auladahumul amanah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifa. Wa qala aidan la khaira fi kasirin min najwahum ila man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas faman yaf'al dzalika ibtigha amradatillah fasawfa nu'tihi ajran adima. Al ayat sadaqallahul adim wallahu a'lam bimuradih. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam adibu auladakum ala salasi khisalin hubbillah wa hubbi nabiyyikum wa qiraatil Qur'an. Al hadis sadaqallahul adim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Amma ba'du. La ilaha illallah. Bacakeun kalimah thayyibah na heula. Bisi ibu ayeuna ku Allah dicabut nyawa moal hanyakal jaba keur ngaji. Bari ibu jeung bapa ngalepaskeun nyawa nuju maca kalimat la ilaha illallah. Sabab orang dihirupkan ku Allah, dimautkeun deui ge ku saha? Ku Allah. Dikitu dikieukeun urang teh telepas ti saha? Ku Allah. Makana sandaran nu utama bukanlah suami, sandaran ayeuna salaki bukanlah istri, sandaran kita hidup di alam dunia adalah Allah Subhanahu wa taala. Silakan ibu ayeuna acukna rupi-rupi. Wios ayeuna baju ibu rupa-rupa, nu penting ayeuna keur ngaji urang ulah sampaikeun ka boga panyakit paru-paru, ningali seragam batur baju batur anu rupa-rupa jeung nu rupi-rupi. Yu ayeuna mah urang samikeun akidah di dalam ati, bisi urang dilepaskeun ayeuna nyawa ku Gusti bari keur ngaji moal panasaran nuju maca kalimat la ilaha illallah, maut ibu jeung bapa bakal husnul khotimah. Nging wa ka amin da sakaratna ge acan. Insya yuk sadayana bacakeun la ilaha il kela ieu aya grup sanes grup hadroh anak muda tapi ieu mah grup hadroh nilem nini pelem yuk la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la
illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah, la ilaha illallah. Semuanya baca kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi sallu ala nabi Muhammad. Tanpa ditepakan, ibu-ibu wungkul sadayana. Ya Rob semangat. Waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ayeuna mah hoyong diaminan ku sadayana. Bapa hajat sareng ibu hajat, ulah wakadaan can doa ari ibu ngamina naon eta. Bapa hajat sareng ibu hajat, mugi ku Allah ditambih barokah. Putrana soleh solehah, ibadahna istiqomah. Yuk sareng ibu. Ya Rabbi Il Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ieu mah turutan tungtung na wungkul salawe 20. Kita nu di pengker mah jiga nu keur loba pikirannya ceuk. Ya ibu ari nuju ngaos ulah ngalamun, ulah ningalikeun ka pusing kudu semangat. Meskipun di imah loba masalah keur ngaji mah kudu loba sedekah. Salawe 20 aya injuk dina meja awewe zaman raresep nganjuk tara bebeja. Ya Rabbi bil Mustafa yang penting sholawat qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Salawe 20 angeun kacangna pariuk awewe zaman ayeuna tarang mencrang punduk hawuk. Ya Rabbi bil Mustafa balligh syafaat sholawat qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. mun keur ngaji kudu jempe ulah bari ngoprek wae. Komo bari kalah tibra awas digonol kelong. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Lanjut. Hirup loba nyeri hate komo lamun teu kabagi BL. Tadi kan mumpung aya pakuwu
nu disalahkeun mah Pak RT majar RT goreng hate ya Robi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana mama doya wasi al karami hiji deui getek dina lebu mangih kacang polong meuli padi ti pasir kirisik ibu-ibu meniting parelong ningali abdi mirip Dewi asik ya Robi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana mama doya ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallu ala nabi Muhammad walimatul khitan dina ieu wengi nu diayakeun ku Bapak Hajat namina saha Bapak Hajat Pasarda ngarana ayo sarda mah eta mah pangkatna ieu mah ngarana jeung teu nyambung oh namina sarda oh panggilanana Edo ai bojona Dewi Edo Dewi Bapak Edo sareng Ibu Dewi dina ieu wengi ngayakeun syukuran ka Gusti Nu Maha Suci werening putrana parantos di hitan namina Cep Hafid sareng Cep Arfaz nuhun sadayana dikompelkeun kadang wargi tatangi kadang wargi dina ieu wengi taya kajabi angkat ti bumi maksad bade tolabul ngabandungan ceramah ti pala urama sareng ti para kiai nu hadirna ge manikat rupi-rupi aya pameget aya istri aya kaum buruh pagawe negeri aya pedagang sareng petani bahkan dina meja Bapak Edo ka abdi merecai ge meniti lurupi aya larutan aya aqua aya cai enteh ngan hanjakal teu aya cai ko malah nu aya di hareupeun abdi sanes kopi ngan ukur pemain inti ngaji bukti aki-aki jeung nini mugi-mugi sadaya jalmi nu hadir dina ieu wengi nu maksad angkat ti bumi bade ngaji sing payus mungguh Gusti di dunia urang jadi jalmi anu sajati mugi-mugi di akhirat kenging syafaat ti Kangjeng Nabi ya robbal Bapak Edo sareng Ibu Dewi sakula warga dina peuting ayeuna ngayakeun syukuran ka Allah Subhanahu wa taala wirekning putrana parantos dihitan bahkan lain hiji nu dihitan teh sabaraha nu hadirna rupa-rupa dina wengi ayeuna aya ibu-ibu jeung bapak aya para pamudi sareng para pemuda tokoh masyarakat terkemuka rahayat aparat desa bahkan tidak menutup kemungkinan nu hadir ngaji dina peuting ayeuna aya duda jeung ran aya rana duda aya uyos teuing bade duda bade randa beda-beda statusna nu penting tujuan urang sadaya dina peuting ayeuna sarua maksad bade ngabdikeun diri ka Gusti Allah Subhanahu wa taala tinekanan urang hirup di alam dunia jadi jalma anu bagja bari tarakwa muga-muga sadayana urang bunder nu keur ngaji ayeuna ku Allah dijantenkeun ahli surga ya robbal hoyong ibu ka surga apal jalana tong boro-boro ibu hoyong ka surga mun teu apal jalana asli moal nepi da abdi oge ibu ti Pangandaran hayang tepi ka bunder teh asli abdi teh teu apal alamat teu apal ayeuna daerah geuning abdi nepi si horeng abdi ku panitia di Pasihan Sherlock tah matak ibu lamun hoyong terang jalan ka surga cobi ku ibu Sherlockkeun ketik dina HP jalan ka surga aya nu bakal nuduhkeun aya nu bakal ayeuna masihan petunjuk aya saha nu ngajawabna Ustad Ali Yutubi da ieu teh kabeh oge ece aslina ieu teh boro-boro nu ngorak komo nu kolot oge sarua kabeh oge ieu teh murid-murid ti Ketokiah
jeung ibu-ibu ahli Facebook ya, jeung ibu-ibu grup WhatsApp ya. Tak engke teh di-share ku mama al YouTube ngaran jalan ka surga dibaraca we ku ieu ku ibu-ibu ahli Facebook ya. Kumaha ari ngaran jalan ka surga kieu barengan gerak ku Ece jeung ku Akang. Ka mana mah Ece jalan lain kitu. Heula ulah sok-sok tahu bari salah. Kamana mah Ece jalan ka Jogja kitu heula. Da abdi ge bade ka dieu teh Ece ti Pangandaran teh henteu langsung ancong ka bunder. Ngaliwat Ciamis, ngaliwat Cikijing, ngaliwat Talaga, ngaliwat itu non ibu Dharma. Jadi aya proses mun ibu ge hoyong kasur. Kamana mah Ece jalan sok bantuan. Yuk Bu ari keur ngos ulah mikiran Mang Aang geura. Dan nu bedi mah jiga nu keur mikiran Mang Aang. Lain Aang Asep Aang Suran. Ieu mah kecurigaan. Sabab ibu-ibu nu geus kolot kieu mah lain waktuna jaratuh cinta, waktuna keur jaratuh tempo ieu teh. Kamana mah Ece jalan. Oh. Ka dieu mah Bapak kapalihuetan. Kamana mah emak jalan ka surga. Bareng ka dieu mah ala Ece kapanga. Kirang tari kapanga. Ngosan tuluk tuk tuk tuk. Geus semua teh nyambung jeung nu aredan mah. Abdi mah teu nitah, abdi mah abdi mah teu miwarang, teu musyawarah. Ngan ukur nyebut tuluk tuk, ngan Ece langsung nyebut. Si horeng eueuh deui setelan tuluk tuk teh walti. Matak teu ngareunah nguping tuluk tuk lamun teu nyebut. Geus urang judulan ngaji di Mang Edo penting ayeuna judulna tuluk tuk. Gitu. Urang beda ti batur ayeuna mah aya judul pangajian teh Rajaban, aya muludan, aya muslimatan, ayeuna mah judulna tuluk tuk. Cek si umat itu kang kakara cenah aya mangih judul ngaji tuluk tuk jereng. Paduli teuing mah nu penting malah abdi mah kumaha lempengna huntu we. Asal jadi doa ti sarerea. Ieu blok ieu mah geus goreng sangka. Ulah gagabah Ece, ulah suudon kitu. Da abdi mah demi Allah datang ti ditu kal ti lemur ka dieu teh teu niat rek neangan duit da teu leungit duit. Ngan sugan jeung sugan ieu mah da kahayang abdi wangsul ti dieu teh jadi nama-nama dulur Ece. Seueur dulur berkah silaturahmi seueur wargi insyaallah abdi wangsul ti dieu moal hese narima amal kasayan. Geus teu bener Gusti ari Ece. Ece teh kunaon ieu teh tunuh. Sok bisi ibu tunuh tong maksa jeung abdi mah sare we. Abdi mah moal nyarekan da dimaklum. Ibu-ibu keur ngaji nundutan wajar. Ngan lamun abdi keur ceramah nundutan eta mah kurang sare. Astagfirullahaladzim buku ieu warga teu areling. Abdi mah kakare ku jemaah disebut kurang ajar. Tapi untungna abdi mah teu nyeri hate ku Ece disebut kurang ajar. Meskipun ibu mau menghina apapun, apalagi tadi ibu nyebut kurang ajar, abdi mah teu rugi, da anger balik mah ku Mang Edo bakal dibarokahan. Tah geus nyanyahoanan deui eta. Eta mah urusan Mang Edo. Dibayar syukur henteu we piraku. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi lamun ibu urang bunder angkat kana pangaosan sampean dilengkehkeun panangan dikepatkeun angkat kana ngaji, ternyata ibu angkat ngaji itu kaya menempuh jalan menuju alhamdulillah. Mapai jalan kompak awas nu teu milu nyeri huntu ngajugjug kapangaosan. Geus pasti we awewe mah ciri nanti kieu Bu yo
lamun ngajawab salah sok nyuntrungkeun tongong batur. Teu disuntrung digebug aja. Eta tah ciri khasna awewe tah. Mapai jalan satapak ngajugjug kahiji teu karasa capena sabab make kendaraan. Ibu kadi naik motor teu? Na mobil bisi ieu mah ayeuna motor ecek ka dieu angkat ti bumi eta motor ibu kumang edo di bensinan teu? Eta ibu ka dieu angkat pangaosan ku paku dibere duit henteu? Tuh ulah mikiran buruh ti manusia, ulah mikiran ayeuna ibu pahala ti jelema sabab ibu angkat kana ngaji meskipun mengedo temuruhan paku teu mere duit. Yakin ibu lamun urang niat ti bumi ikhlas bade ngaji sanajan ibu teu acan tepi kana tempat ngajina memeh angkat oge ku Allah dosa tos dihampura. Alhamdulillah matak ibu ulah eureun init pangaji biar dosa kita dihampura ku Allah subhanahu. Oh sok di bundar aya pengajian rutinan, aya sholawatan, jamiahan, yasinan, tahlilan, mun aya nu maraot sok tarahlil, nya ulah nu maraot aja. Keula maknya nu maraot tarahlil ieu. Kapan abdi mananya teh bener? Cek abdi teh mun aya nu maraot sok tarahlil, maknya nu maraot tarahlil. Tages berarti ieu mah aliran sesat ieu mah ye. Atuh nu maraot tarahlil aya nu hirup arudud sok cek. Stag beuki peuting beuki teu areling kieu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sallu ala nabi Muhammad. Bangga lamun ibu aya pangajian ibu angkat pangaosan. Dosa teh ku Allah dihampura mak. Mangkaning urang teh kabeh ge jalmi laloba do. Saha nu panggede-gedena dosa awewe. Kunaon awewe sok gede dosa sabab awewe sok gede hilap cenah situ mah atuh ya ari ibu udah gede hitut mata-mata jadi dosa henteu justru lamun ibu hayang hitut ditahan bahaya. Astagfirullah ageus da ieu mah grup qosidah garede hitut ieu da ngajarawabna kitu matak ngajawab ge eta teh gede rumasa eta teh. Shallu ala Nabi Muhammad. Makana urang ayeuna ku hakikatna ku Allah dikempelkeun dina peuting ayeuna syariatna ku Mang Edo sakulawarga nu ngayakeun acara. Mudah-mudahan urang bunder sadayana ku Allah dikumpulkeun dugikeun ka surga. Amin ya robbal. Nu dipihormat pengatur acara. Efekna alitana. Tutup we. MC-na itu Pak Ustad. Oh iya? Ada teh sanes nini MC itu. MC protokol. Nah, tribal angkat asalit we. Protokol pengatur acara. Jadi teh grup luar biasa, Bu. Kercontoh ka ibu jeung ka bapak. Itulah manusia meskipun pangkat jabatan gaduh ayeuna titel palang hiji palang dua da ari urang mah palangkakan. Meskipun jabatan bintang hiji bintang dua geus urang mah cukup puyer bintang 7 obat sakit kepala. Meskipun batur S1 S2 tetap kita mah esteler aja. Yeuk Bu, insinyur, gubernur, presiden, ibu nu alus bajuna nu mahal hargana dibeli geus maot mata kieu Bu. Kudu bodas. Dibungkus ku kain kapan sarua mata ieu lamun grup qosidah ayeuna marawat teh gampang. Tinggal ngurebkeun aja. Mudah-mudahan ditarampi iman Islamna. Jadi hormat para alim ulama, para ajengan, para kiai, nu tarapak kiai jeung batur salamah cai. Wabil khusus kasepuhan nu aya di Kampung Bunder, Desa Bunder, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Kuningan. Kamari ibu tos usum rajaban ayeuna marwahan. Sakedap di bade menjelang bulan suci Ramadan. Titip ibu bangga urang tos janten umat Kangjeng Nabi meskipun kita bukan di negara Arab Saudi, deges pugu urang mah cicing di negara Republik Indonesia. Nganda urang teh geus merdek. Titip ibu jeung bapak urang teh sing bisa ngajaga 17
rokaat lain Agustus. Di grup kasida arenan asli na ya. 17 Agustus. Si eta matara sarawalat meureun. Unggal aya adan teh kalapang ngahormat. Astagfirullahaladzim. Ulah kabawa virus aja Sieun abdi mah ya dari keteng aredan kieu. Sieun balik ka bawah GR aja. Eta nyebut gelo aja. Pokoknya nama Pak RT teh waktu itu tuh make tiung hideung nyekel budak cenah. Eta pangtarikna nyebut gelo tah. Abdi mah teu ridho asli. Pokoknya nama sawe nu nyebut gelo urang dicekel aja. Atuh dicekek mah paeng ke. Allahumma sholli wa sallim wa barik. 17 rakaat, aca lain 17 Agustusan. Nu dipihormat kersana Kang Edo sareng Ibu Dewi selaku Sahibul Hajat Sahibul Walimah. Pengantin hitan Ananda Hafid dan Ananda Arfaz. Adik kakak ieu teh hasil buah cintana Mang Edo sareng Bu Dewi. Boga 3 budak nage. Alhamdulillah. Ulah loba cenah anak sae ece. Dan nyieun budak teh sunat ngeunah nikmat ibadah. Matak ajengan ustad sok loba budakna eta teh apaleun ibadah. Matak nami lagi ustad ibu ustad usaha tara anak deres. Beda jeung RT ripuh teu puguh. Ari RW ripuh wae ece. Mah ngakomo ayeuna malam Jumaah teh ece. Ya enak geus lah ngawas lagi ulah lami-lami da malam Jumaah. Sabab aya ibadah rongkah malam Jumaah ibu nu gaduh salaki ta ece titip ayeuna malam Jumaah salaki teh kudu loba dicintai sepenuh hati lain dicium. Atuh dicium we mah lecet. Oh ku ibu kaulaan ayeuna salaki malam Jumaah pahalana teh lamun ibu ngaulaan salaki malam Jumaah akur jeung ngabunuh Yahudi 70. Jung ibu neangan Yahudi ka Israel rek dibunuh mah jauh ece. Meneng kene unggal malam Jumaah we paehan salaki. Jadi ibu teh singarti lamun salaki babatukan eta teh hayang ngabunuh Yahudi. Ada ibu mah teu ngarti atuh salaki dedehem ti jam 8 di kamar. Eta kumaha cek pamajikan gane bapak sia cenah. Kagok ieu keur laju akademi. Nempo si April jeung si Palen. Ayo teh sampeurkeun mun salaki babatukan teh taros. Bapak aya naon wayah kieu babatukan ka dieu meureun salaki teh urang maehan Yahudi. Di mana Yahudina? Kapan eta dina jero calana mama? Jam 10 geus menang 70 maehan Yahudi. Jam 12 salakina nyaring deui. Ditanya teh ku pamajikanna, "Bapak wayah kieu nyaring?" Bapak mah keul ka Yahudi paehan deui cenah. Bedul ti jam 12 tapi kan ke jam 3 ngabunuh Yahudi tuluy-tuluyan. Dijumlahkeun teh menang 7.000. Ari salat subuh kaberangan. Atuh kanyahuan ku hayam cek hayam teh betot. Tarojol teh entog cek entog teh raos. Bu, heuda ibu mah udah ngaulaan salaki teh lamun salakina keur loba. Punten Bu, jadilah wanita solehah. Karunya keur masalah teh berang digawe di sawah cik atuh sakalin malam Jumaah mah ku ibu teh bere senyuman. Bu uih ti sawah salaki teh sambut kuluk salam tingali si teh Khadijah upami nyambut Rasul nyangem ka Rasul ngageruan Rasul teh kumaha basana dengan nada yang lemah lembut, ya Rasulullah kitu. Ari ibu ngageruan salaki sok kitu tara bapak sia cenah bedu. Da cenah abdi mah sudah salaki lagi tukang macul ku ibu teh panggil ya tukang macul. Uih macul uih ti sawah ku ibu senangkeun salaki sambut ku uluk salam pantes ibu teh. Lamun salaki datang papagkeun tepi ka lawang butuh hate anu senang dibarengan ku senyuman osok tara. Boro-boro ece abdi ge tara. Ulah cukup ku kitu ibu teh. Teras udaran acukna, teras susutan kesangna,
dihihidan salirana taros naon kahoyongna osok tara. Cek si abah tara pisan. Terus ku ibu teh tawisan tawaran, bapak bade ngaleut heula, bapak bade ka kamar heula, bapak bade ka jamban heula, akang bade ngaleut heula osok tara. Kampura ece, ieu ladang buah cinta na Ibu Dewi sareng Mang Edo, gaduh putra tilu. Nu dihitan mah Cep Hafid sareng Cep Arfaz. Abdi mah moal nanya ka ibu, abdi mah bade naros itu kalalaki nu tilu. Kapan opat yang nu dihanap. Bun, nu hiji mah Kang Haji jalmi bunga, jalmi senang, nu tilu mah jalmi sarusah. Kunaon disebut susah teu kabeuli kopeah acan. Ngan abdi mah karunya ka tukang son teh gede gawe ece, gede jasa da lamun ayeuna Mang Edo hajat eueuh nu kieuan asli moal betah. Mata ku abdi marek didoakeun keur mah MC teu ngadoakeun, nu kori teu ngadoakeun, nu sambutan oge teu ngadoakeun pisan ka tukang son. Ku abdi marek didoakeun mangsing ka surga. Bareng jeung salon-salona juga. Bu, Araya. Lanjut. Oh, jadi poho deui tina naon atuh? Cep Hafid sareng Cep Arfaz. Abdi moal naros kamu nang kalih nu dua da teu aya. Ka itu we kan nu opat. Sok awas Kang nu teu nyerek burut sia Kang. Mang tuh Kang sok. Mang teh ada gagah, mang teh atuh da kuat tanaga teh. Aduh, mangul salon ke kan bisa mampu kaduga. Abdi marek nanya ka Mang ari dihitan nyeri henteu. Jawab da ieu tersangka atuh jeung korban. Mang dihitan nyeri henteu. Nyeri tuh, guys. Cek si abah nema tong boro-boro dihitan cenah kacepet ku seleting ge nyeri. Apalagi ieu Cep Hafid sareng Cep Arfaz, ibu anak kecil diajarkan ku Allah berdarah-darah, ngalangkungan syariatna ku benda tajam ditek-tek sebagian anggota tubuhna, ya pasti sakit. Ngan hampura bapak, hampura akang, hampura tukang son. Meskipun akang menjawab bahwa dihitan sakit, tidak mampu mengalahkan kesakitan bojo akang, pamajikan akang ketika melahirkan. Matak nitip laki-laki, janganlah engkau pernah menyakiti hati istri. Waduh, ternyata loba korban. Geus pasti nu keprok teh korban. Nu olohok tersangka. Bu, da akang masa gagah-gagah nage lalaki moal bisa ngajuru atuh. Moal bisa ngarasakeun nyeri na kumaha ngajuru, ngeunah nyengcelena we wungkul. Sok Mang Edo nyengcle we terus. Tepikeun kaboga budak tilu ece, anger da nu ngaheujeun sama Bu Dewi. Bener teu? Sagagah-gagah lalaki ternyata dina katerangan opat hal nu teu bisa dipigawe ku lalaki ngan ukur ku awewe. Naon? Hiji men, eueuh lalaki nu bisa men aya ge mencret. Dua, nu teu bisa dipigawe ku lalaki hamil, gagahna tukang son, titah mangul salon kaduga sina hamil mah tong boro-boro 8 bulan saminggu moal mampu, tapi tingali awewe urang bunder sanajan awakna begang, awakna garing tinggal tulang, sina hamil tong boro-boro saminggu 8 bulan mampu awewe. Betul? Ceu? Araya? Tilu, nu teu bisa dipigawe ku lalaki naon ibu? Ngalahirkeun. Sakumaha ayeuna akang setia ka pamajikan, Mang Edo ayeuna setia ka Ibu Dewi. Bahkan Bu Dewi ketika bade ayeuna ngalahirkan Cep Arfaz, pecah ketuban ku Mang Edo setia geuwat dibawa ka bidan teu dibawa ka rumah makan. Datang ka bidan saur bidan teh cenah sok Bu Dewi naik kana ranjang nyamuhun da kana kenteng maluhur teuing. Tarik napas nya pasti Bu bidan atuh da tarik tamang Agustusan. Hujeunkeun, mameh Bu Dewi ngahujeun, Mang Edo mi heulaan ngahujeun. Cek Mang Edo, cek bidan, tuluy tarik napas, hujeunkeun deui. Munang 3 kali ngahujeun, Bu Dewi mah borosote anak, Mang Edo mah borosote koneng cek. Sok nyeri ngalahirkeun, nya nyeri atuh, rek teu nyeri kumaha Bu? Urat ribuan pegat tina bubututan pamajikan akang. Geuning make pegat sabab budak nu dikaluarkeun teh gede lain leutik.
Sok tinggal ibu udah 8 bulan teh beki alit lain beki ngabadagan matak beteng teh beki kahareup maju balas budak teh lain ngaletikan tapi ngage geus 8 bulan encan waktu ngalahirkeun tapi ieu budak geus teu betaheun di jero geus keseleun totojer hayang kaluar eta bapana da totojer hayang ka jero untung teu perwis oge ibu gubrak lahir ke alam dunia tertahannya kesakitan nu jadi pamajikan akang ya Allah rek teh nyeri kumaha budak nu kaluar 3 kilo gedena ari nu asup mah 3 on teu saimbang cing lain orang da kenyataan ieu mah fakta ieu mah mikahartieun ku lalaki budak nu kaluar mah nya gedenya gondrong nu asup mah nya leutiknya gunul ceu sok makana abong lamun laki nyakiti istri abong lamun salaki ayeuna menyakiti pamajikan omat kang tingali nabi bade wafat nitipkeun ka para sahabat kumaha cek nabi An-nisa nitip awewe nitip bapak pamajikan jangan sampai terluka yes well ieu mah pamajikan teh curik we gawena teh tajam-tajam kata-katamu seram-seram perbuatanmu tak tahan mata dan telinga menerima kenyataan pahit yang kau rasakan wahai pamajikan bapak wahai kaum perempuan bu ece osok ibu nyeri hati ku salaki hop pasti bu abdi ngalaman atuh ai keur engal nikah mah kanyeri eueuh ece pasea pi paseaeun komo meleman pertama naon da papiaseunana atuh meleman pertama mah boro-boro pasea boro-boro pasea hayang hitut ge diplastikan hayang kiih ditahan sok geura ece ayeuna jeung salaki jam medud teu puguh judul osok pabaeud-baeud mineng parere omong osok leres teu bu ngan kadekak bapak jangan sekali mengkhianati istri menghina pamajikan ari engal nikah ku akang pamajikan dikekepan nah ayeuna geus kolot malam Jumaah ku akang lain dikekepan kalah ditapakuran dan nyeri hati atuh kang pamajikan teh ieu mah pamajikan teh kalah dipelongkeun ku salakina ya Allah ieu teh pamajikan atawa kunti eta salaki meuni maca ayat kursi susu ditoel meuni teu oyag-oyag di bawah nangkara kalah jiga ceplok nog nampuyak di bawah nyangkere kalah bahe di bawah ngarengkol kalah keplok dikenyot kalah nyelap na huntu keun be bapak hitung-hitung ngadahar baso urat we ibu araya sok ibu teh tepi kadinya atuh pengorbanan perjuangan awe makang opat nu teu bisa dipigawe ku lalaki naon nyusuan punten ibu orok geus lahir ka alam dunia diantepkeun nya moal da moal gede mun budak teh dinaonan tadi susuan naon susuna asi air susu ibu matak lamun ibu gaduh ayeuna murang kali orok asli ibu tibra sare tara da kagoda ku budak namanya ge bade reup budak koceak ceurik pan ibu teh nyaring da bapana mah teh misa nyusuan kalah milu nyusu malah mah sok cenah bageur ieu nen karunya ka Bu Dewi nyusuan budak 2 nu hiji sare bapana milu ceurik kabayang Mang Edo orok jabri gogoakan tengah peuting meureun cek salaki teh wah cek bu teh ganeng bapak tong gogoakan sok we sampeurkeun tah sabelah deui nganggur sok parasmanan jeung budak kadinya pan sabelah ku budak sabelah ku bapana tepi ka hulu susu teh offset ece sok mata ayeuna mah tingali istri rek teu capek kumaha budak leutik keneh keur dihuapan ku urang porocot kalah cek salaki teh geuduh teh budak modal ribut pamajikan mah leungeun nu katu ngeupul sangu nu kenca ngeupul tai budak rek ngahuakeun sangu rek ngalungkeun tai tabeulit sangu dialungkeun tai diwawalkeun matak singnya akang kunaon Nabi Muhammad bade wafat nitipkeun awewe sabab wanita perlu dihargai karena wanita bukan diciptakan dari tulang kaki berarti pamajikan bapak tidak pantas untuk diinjak-injak well araya ulah kena-kena akang geus ayeuna sukses usaha padahal akang suksesna salaki usaha terselip doa pamajikan nu diijabah ku Allah sabab doa pamajikan harumnya surga well ceu araya pamajikan teu kaop ayeuna teu nyangu diamek majikom ditajong da can asapu pamajikan teh riweuh poho kabelna teh dicolokeun
sayur keasinan kalah ditamahan di sing-seringan kuleho na gerace ce araya capek Kang berang peting awe mah digawe berang nyamel ti peting sok atuh bantuan berang nutu ti peting loba capek loba pusing loba riweuh geuning ayeuna seuri pedah keur ngaji matak ya ibu pupurieun urang teh atuh sakalian keur ngaji masuk sing daek seuri bahagia pupurieun urang teh di imah mah loba hulang-hulang kana hutang geura ih parah yo ari ngaji ulah sok mamawa hutang karunya bisi balik ngaji di jalan papangi jeung nunanya ece da maknya bang emok nagih tengah peuting astagfirullahaladzim bo kunaon ayeuna Mang Edo menikat ngayakeun acara menikat badagan kieu sok lamun ku ibu di etang mah da ku abdi mah teu ka etang teh sabaraha mayar tenda teh mending ngagarayot geus sayang odeng kieu ieu teh ibu loba harta Mang Edo henteu maksakeun ibu ge da ka dieu teh ngaji ge lain dipaksa lain kapaksa sarua maksakeun buhun naon geuning ieu sadayana tatangga dikumpulkeun ku Mang Edo hanya satu Mang Edo yang pinta untuk semua jamaah nu hadir ngaji ayeuna hoyong diduakeun ieu putra anu dua tos dihitan supados janten murang kali anu saro geuning ibu budak kudu soleh da ibu geus maot akang tos maot inung bapa ayeuna nu boga budak inung bapana maot nu ngalir pahala ka inung bapa nyalametkeun dunia bagja di akhirat adalah doanya anak anu hoyong ibu gaduh budak soleh tong bangga boga budak ibu bisa nyanyi tong bangga rugi lamun teu bisa ngaji ngan kahade Mang Edo ibu sebelum nyolehkeun anak solehkeun heula indung jeung bapa nah kumaha cara mensolehkan anak adibu auladakum didiklah anakmu hiji hubbillah budak sina cinta ka Gusti Allah sok ibu ayeuna maning budak teh da kereungsing lain di pepene maca kalimah la ilaha illallah kalah dibere naon HP tingali ibu ke alaman meureun ku ibu ku abdi ke alaman da abdi lahir tahun 78 lamun kerungsing teh ibu ku inung teh dirawu di pangku teh bari dieyong ditimbang di ayun aming teh bari maca la ilaha illallah la ilaha illallah bari diciuman teh terlepas tina kalimah la ilaha illallah si horeng indung kitu baheula keur menanamkan keimanan ka budak ternyata tingali budak baheula eueuh budak nu sombong ka indung jeung bapana baheula mah ibu urang nguping dehem kolot nguping batuk bapak teh geus keung ayeuna mah tong boro-boro ku batukna ku polototna kolot teh geus teu sarieun kok budak ayeuna mah leres teh Bu geuning kunaon beda kitu tinggal ibu jaminan tuangan baheula mah terjamin budak teh Bu upami dipasian tuang abdi mah emut hoyong ranginang hoyong sukro da teuas blender dibeuweung baheula mah jadi cidu inung teh ibu kaleueut ku anak kadahar ku budak bari ngahuapkeun ayeuna ranginang bubukna bari ngahuapkeun eta naon sukro mun ngabeuweung teh abdi emot hoyong sukro teh dibeuweung dihuapkeun ku inung teh sukro teh hek teh lain sukro ciru inung da sukro mah nungtut dielegan ku inung sukro namanya nyesana teh saeutik ece bari baca la ilaha illallah bager geus ageng tong sombong ka kolot kata tangga ka baraya jeung dulur si angkur la ilaha illallah sengaja kumaha ditanamkan akidah sing kuat eueuh deui pegangan teguh hanya la ilaha illallah dihuapkeun ece tah terselip nyempil sanajan budak orok keneh da cepilna mah geus nguping ayeuna mah budak dipepene di eyong-eyong ping 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 pong 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 ibu muka samping ku bapak rek dirongkong pinakon ka bapana cek bapana teh ping 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 pong 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 ibu masak emping ku bapak rek dirongkong anggar kitu deui hampura ece didik kutanamkan keimanan la ilaha budak cerik teh ku ibu teh la ilaha illallah bekitu tak bekitu repeh cerikna ganti atuh ku sholawat geus ku sholawat ayeuna teu repeh keneh we ganti ku aosan Al-Qur'an pan anak teh hubbi nabi kum sina cinta ka nabi ku ibu kisah rasul teh baca budak bari keur ceurik teh Gusti urang sare rea Kangjeng Nabi anu mulya jeung saterusna beuki tarik budak ceurikna Yasin wal Qur'anil Hakim teu repeh keneh wasamsi waduhaha wal qamari idza talaha anger keneh ceurik teke budak bandol-bandol teuing mah
Sallu ala Nabi Muhammad. Ayeuna mah budak teh diogok dipelongkeun dibaradahareun lain meunang ngabeuweung. Ayeuna mah meunang ngablender da geus blender. Matak pantes budakna teh muter sirahna teh. Eta teh budak korban blender nu kitu teh. Sagala diinum whisky brandy Manson kati topi miring jani perpel BK PLBM pelanying edan di dalahar kajaning narkoba eueuh. Naudzubillah min. Leungeun ditato. Di udag soang leweh. Bahasa geus lain turutanan anjing. Ai jajan cilok geura ngerakeun didik budakku aga. Ibu teu tiasa ngadidikna budak hoyong cinta ka Allah, budak hoyong cinta ka Nabi, budak hayang tiasa maca Al-Qur'an. Tapi ibu bodoh tuh serenkeun ka ustad, serenkeun ka kiai pasantren. Keun aya di lemur bunder pasantren. Aya madrasah aya madrasah. Aya putra ibu nu sok ka madrasah aya. Alhamdulillah. Aya putra ibu nu masih di SD ayeuna aya. Jung teang sina balik da geus peuting ayeuna mah. Di abdi matar aya budak di SD wayah kieu. Ye ngajawab lah geura sing bener. Abdi masa bener-bener naros kieu teh. Aya putra ibu nu masih di SD ayeuna aya. Jung susulan ceuk karunya budak. Sallu ala Nabi Muhammad. Bu, ka madrasahkeun geus dewasa geus hidang ibu kaluar ti SD, SMP na teh di pasantren. Ayeuna mah kiai maot ibu punten abdi mah hariwang bisi teu aya penerusna. Ibu teh dituntut ku Allah kudu boga ilmu agama sing manfaat dunia jeung akhirat mih nyalametkeun dan nu bakal ngocor pahala ka ibu geus wafat teh hiji doa anak anu soleh, sedekah jariyah, ilmu anu manfaat. Ieu mah budak teu soleh, boga harta ku ibu dipake sombong lain dipake sedekah, ilmu teu boga da kedul ngajina, salat mah osok tapi teu boga ilmuna. Naudzubillah mardudatun la tuqbalu ku Allah bakal ditolak ibadah teu ditarima. Naudzubillah min. Sok bu budak pasantren kan tong gengsi da cek batur cenah sok buduk budak di pasantren mah hampura bu tingali Pak Ustad kasep sote ayeuna baheulana mah budug da pokona mah setiap anu masantren pasti ngalaman budug santri bada identik jeung budug abdi ge bisa kieu teh ibu ieu teh ladang mah santren maknya ladang budug ngacaprak aya bisa ceramah ladang budug. Ari urang bener araredan parah. Ya, ece ladang mah santren ngan di pasantren ngalaman budug gitu. Dulu mah bu asli abdi lamun keur libur di pasantren hek balik ka lemur eta pada moyokon ih cenah budug. Nyeri teh hate ece. Ayeuna mah kapikir geuning budug-budug ge barorok. Di mana aya budug barokah? Sahan mengajawab barokah. Mun ibu keur aratel tong digarwan antep barokah eta. Uyuhan paku sabar ngurus warga nu aredan kieu. Nu mana paku teh? Aya paku. Ieu bukuna aya. Mangga nyangakeun buku urus warga nu aredan kieu. Sok bade diruqyah mangga, bade diinfus mangga. Abdi mah teu butuh. Ibu sok hek budak teh lamun de eyong-eyong teh sok bari baca kalimat la ilaha ulah kana dipelongkeun di pelototan. Da budak teh kalharu waseun atuh da bah. Hek tuluy ngabingungkeun anak sok seueur kolot nu ngabingungkeun budak teh orok cikacep cigulis anak caa ucu teh anak caa kacep teuing anak caa nya budak teh ngahulang ari kuring anak saha atuh sadak menik ku anak caa ucu teh kacep teuing anak caa. Da lamun bisa maneh mal merencek budak teh kapan anak sia. Gegeuleuh. Sok aya nu kitu aya. Anak anak sia. Ibu. Ka pasantren kan budak ka madrasah. Sing bangga anak bisa ngaji ulah bangga bisa nyanyi. Ibu teh keur maot keur sakarat mah moal butuh anak nu bisa nyanyi moal. Kabejakeun inuna keur sakarat anakna nu bisa nyanyi ngadeukeutan. Mama aku persembahkan lagu yang terakhir. Ku ibu dibangga-bangga ku kolotna anak bisa nyanyi juara kahiji tapi tadi urus ilmu agamana tadi didik naudzubillah bu keur sakarat mah butuh ge ka budak anu bisa maca Al-Qur'an. Ibu teh diajarkeun ditalkinan ku anak betah maot ninggalkeun dunia teh betah da dianterkeun ku anak anu saro
Kabayang Mang Edo lamun nuju sakarat engke dianterkeun ku anak nu tilu. Bari anak nu dua ngadeukeutan ken cakatu maca Al-Qur'an Yasin wal Qur'anil Hakim. Anak nu terakhir cep arfaj aina nalkinan bapak tuturkeun kalimat nu diucapkeun ku abdi la ilaha illallah. Dituturkeun ku inung bapak bari maca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lepas nyawa bagja ninggalkeun dunia teh ibu tenang urang di alam akhirat teh da dianterkeun ku putra putri anu saro. Hoyong kitu. Didiku aga teu didiku agama mah ibu budak ke cadu moal soleh tuh aya kajantenan di Inggris ibu terang Inggris abdi mah mekel kuncina dina mobil di Inggris aya hiji ahli sejarah historikus ngaranna Arnold Toynbee. Dia mengevaluasi dunia kian hari kian terpuruk. Memang ece sok tingali karasa kurang ayeuna dunia teh beuki hancur. Teknologi semakin canggih, usaha semakin lancar, universitas, institut, akademi semakin banyak. Tapi hanya dengan itu saja tidak mampu membawa manusia ke arah kedamaian, ke arah kemerdekaan. Bahkan justru sebaliknya, musibah tinggal enabu di mana-mana. Bencana di mana-mana, leres. Gunung meletus, ombak melanda, badai menerjang, gempa bumi silih berganti, banjir tiada akhir. Sementara kemarau panjang baru saja hilang, sekarang datang menjelang. Puing-puing berserakan, korban bergelimpangan, urai air mata bercucuran, jerit tangis memilukan. Tuhan, kenapa ini terjadi? Cek Arnold Toynbee, bongan jelema jauh tina aga. Bu, silahkan ayeuna Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, tapi jangan sampai keuangan yang berkuasa. Betul tuh Bu? Paingan cek Arnold Toynbee, the lesson indispensable for human being. We saw it the existence of when was impossible. The lesson was essential for solving the most complicating problem. Kaharti henteu. Sarua abdi ge henteu. Ya ge meunang ngapalkeun. Saminggu ngapalkeun ieu teh lumayan piduiteun. The lesson indispensable for human being. Agama jadi penting, kedudukannya tanpa agama mustahil dunia bakal aman. The lesson was essential for solving the most complicating problem. Agama sanggupkan ngeluarkan solusi, satu jalan keluar dari 1001 macam kesulitan. Bu, inti nama kurang teh sing deket ka Gusti, tong bersandar ka jelem, segala sesuatu nu dibikin ku Allah teh syukuri, nikmati, alhamdulillah. Ibu boga duit 5.000 tong ngarasula ti Allah eta teh alhamdulillah. Salaki mere duit saminggu 10.000 alhamdulillah. Salaki genep bulan teu balik-balik usaha eta mah bacakeun inna atoina kal kaus. Pan salaki teh keur usaha lain pae. Teu syukuran salaki buburuh innalillahi. Acak abdi gana ieu mah awe arhedan. Bo. Stak parah. Bo, lanjut. Makana dina rumah tangga mah ayeuna lamun Kang Edo jeung Ibu Dewi boga anak tilu, rumah tangga hayang tetap senang, tenang, harmonis, romantis. Ibu sami hiji ibu istiqomah iba salat berja. Ulah ibu makan baik jurungkeun salaki ka masjid. Bu, ibu gaduh salaki hirup sok ka masjid sok mempeng hirup sing era nu maot oge geuning anger akhirna mah dibawa ka makam akhirna yayah lain ka masjid akhirna ek digolerkeun we terus meureun saburukna. Ibu ya ibu teh tong sombong dibere tanaga ku Allah, tong sombong dibere dunia ku Allah, tong balaga. Dunia teh ieu ti ayeuna sodaqoh sing loba. Ieu mah init ngaji, kena-kena boga gelang hiji hayo we gagaro deket BET geuleuh. Aya nu kitu aya. Geraya ce leuheung meureun ece teh lamun boga emasna sombong oge meureun leuheung. Dina padadorakana ge aya keneh sombong keununana. Paleba ieu mah miskin, pinter henteu, geulis. Beunghar, sombong, loba omong deui. Kanu beunghar lah, cenah saya mah beunghar ge koret. Dah, cenah saya mah beunghar ge pedit, cenah jeba sombong. Ari manehanana geura init kana rajaban, kana muludan. Gaya init nama milu pengajian, ari udunan teu milu, ari senek hayang dua geura. Da sok aya nu kitu teh aya. Aya, jalmi lagi di tukang dilipen we.
Ya cak. Dunia mah tong dipake sombong, kongkorong tong dipake sombong, imah gedong tong dipake sombong, geus maot mah harta mah ditinggalkeun hina. Leres teu Bu? Ti ayeuna didik ta budak nu bakal nganterkeun ka bagjaan dunia, akhirat ibu ayeuna salamet ku dunia ibu ulah dipake sombong bikeun deui ka Allah dati Allah. Sok anu keur ngabangun masjid ibu teh teu boga duit geulang jual. Oh, mending keneh kitu Bu daripada dipake isuk ibu maot rek milik saha eta geulang. Kumaha lamun ibu nu maot ti heula. Salaki hirup kene. Geulang aja dipake kawin deui ku salaki. Mas kawinna geulang aja. Jaba awewe dikawin ku salaki teh si besti ah. Hei pertemanan yang menyakitkan. Sok lobakeun sodako. Ibu. Jalma korete meregehe hare semere hayangna embung sidekah ku sababnya mening dan imah jeung desa nu dipikiran teh acara disodakokeun atuh erep dunia teh kata siapa Bu mana kosomalun min sodakotin bal yazidad harta nu disodakokeun ku urang teh moal ngurangan ditambahan ku Allah tong waka amin sodakohna ge encan insya sok jarwal heula kongkorong tuh ustad perhatikeun ece kiai perhatoskeun guru ngaji tara usaha budak ibu bisa ngaji mencintai ulama teh sami jeung mencintai Kangjeng Nabi sodako mah sae ka kiai satahun sakali mah teu rugi bere atuh kiai teh sarung BHS ieu mah sarung kiai teh urut tinu maot gerak atuh dipake ngaimaman teh ngajung jurigan makana di lemur abdi seueur kiai jujur ece ka kiai jebut jurig. Astagfirullah. Bu. Yeuh dunia tong dipake som. Kade nu matak ngagoda kana iman urang teh dunia anak awewe matak latul hikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Peupeujh harta banda anak tong matak jadi penghalang kana jalan eling ka Gusti. Si areling kang hirup sing kuat iman komo lalaki masuk loba goda loba uji sabab lalaki sok loba papangi jeung ranjau kehidupan lain rana lajig jika rana aya rana kan bae ibu tong era jadi rana nah kan bae randa ge asal ngeureueuh ibadah ngeureueuh ngaji di mana aya rana ngeunah ih mun ngeunah ge laku atuh geus puguh matak jadi rana ge bau. Datang boro-boro ibu paku oge sarua dijieuna mah tinu barokah ece. Lunas paku geus kapitnah keluarga. Tadi abdi disebut gelo jeung kurang ajar. Ayeuna kuuna disebut bau keluargana. Ece. Sok matak akang yeuh hayang ngebetah rumah tangga budak hayang saleh-salehah solekeunlah indung jeung bapana mata kapikir ayeuna mah ku ibu salaki teh teu butuh ku kasep baheula kasep sote geuning ayeuna mah tingali salaki teh kararasap nya suku ibu tingali sidik-sidik salaki teh geus jiga opak bubuk kitu suku jebrag huntu koneng tongong hideung kumaha atuh betah rumah tangga supaya barokah salaki soleh pamajikan soleh salaki teh kudu jujur bisa ngajak ibadah ka keluar tanggung gede perha sing bungah ibu syukuran ka Allah mun boga salaki nu gede kanyaah ece astagfirullah eta tanu deket tukang kamera meni pangtarikna jang naon ece salaki gede nu kitu da moal bisa dipake leuleus mah jang naeun gede kanya cek raya oh, mata geuninganan hayang rumah tangga sakinah ai sakinah teh bahagia kudu aya mawaddah ari mawaddah teh cinta naon nu kadua warohmah ari warohmah teh kanyaah da cinta mah tara lila Bu ulah sok ngagugu cinta sok ibu ayeuna ka salaki cinta keneh henteu teu lah bohong mun cinta ge ibu diuk teh ngareneng geuning ayeuna Mang Eno jeung Bu Dewi ngareneng pedah keur hajat ece da geus boga anak tilu mah komo moal aya cinta ka pamajikan teh nyaah mah ya mah nyaah ge kurang anger we nyaah mah gegede mah ka anak
Sok Mang Edo balasnya ka budak. Carana morosot nu Cep Arfaj dibenerkeun ku Mang Edo da gede kanyaah. Tapi Bu Dewi calana negas bener diporosotkeun ku Mang Edo. Eta teh geus kurang kanyaah. Ibu. Bu. Sok akhlak nu sae salaki jeung pamajikan teh mungkeun dihareupeun budak. Sanajan ibu loba kapusing ka salaki, ari hareupeun anak matong pase jeung salaki. Ieu mah kalah nyontoan teu puguh, salaki keur cicing liwat pamajikan prepet. Anakna teh kalah nemalan brot. Jadi we saimah-imah perlombaan hitut. Ibu, aing ngobrol hareupeun anak ka salaki teh ulah bari popolot. Bisi ditiru engke ku anak molototan ka ibu naudzubillah. Ieu mah ngobrol hareupeun salaki meuni sosorong, meuni jamut, bari jamed. Peda salaki teu boga. Gitu, cewek matre mah kitu. Ulah ayeuna mah balik ngaji ibu amalkeun tamang kening malam Jumaah hareupeun salaki ibu teh engke mah sing daek ngadang danan diri ladang ngaji. Ngadangukeun obrolan salaki ladang ngaji lain ngadangkak ce Eti. Da salaki ge lain atokeun sieuneun. Sok ajaran ibu ayeuna balik ngaji encan ge asup ka jero imah na lawang panto geus kieu. Bedul cek salakina teh itu aya bakakak hidung cek. Nya hidungnya tutung. Ih amit-amit. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Oh, ngan ayeuna mah tos janten syariat katinggal ibu atuh laku kieu ge ngayakeun syukuran. Balas ayeuna Mang Edo hoyong murang kali soleh teu dilebatan ku hiburan. Aya ge ieu gunjrang gemrung teu pararuguh da ieu mah sholawatan sae. Bu. Ulah nangap ayeuna artis juga kamari abdi di pantura trauma aja. Ni panggung jangkung jeung luhur jeung badag jeung gagah si horeng teh jeung Lesti. Abdi da menina langsa cai ini ngali Lesti mah geuningnya ari ka artis mah kitu jemaah ge meuni ka ribuan. Turun tina mobil Lesti mah disambutna ge ku Satpol PP dikawal ku polisi. Abdi mah ka dieu cu. Turun tina mobil RT acan nu ngawal. Nah langsa. Lesti mah ibu na mege satengah lagu geus wur-wur nu nyalawer. Abdi mah ayeuna ge geus sajam leuwih. Tong boro-boro ibu nu hajatna ge kalah olohok teu puguh. Shallu ala Nabi Muhammad. Can ge tamat 2 lagu ibu Lesti mah da geus turun tina panggung da teu aman seueur nini nu kasereun ku nu jaroged. Abdi teh da panasaran kanu hajat teh meni dikawal ku polisi ku Satpol PP. Bapak cen teh sabaraha atuh ari mayar Lesti teh. Angka fantastis atuh Bu, lain leutik 100 juta. Curik abdi mah nu hadah dihareupeun nu hajat teu era ta Mang Edo. Musapan dada. Nah langsa ngebandingkeun nasib abdi jeung Lesti meuni beda. Lesti mah 2 lagu ge teu tamat meuni 100 juta. Abdi mah demi Allah ku panitia hajat can pernah dibere 100 juta. Da ayeuna ge ka Mang Edo hayang 10 juta ge ditawar deui. Cek Mang Edo cenah Bu Haji sing rido anggap we baraya. Abdi teh teu ngarti da jeung Mang Edo teh teu wauh coba jauh. Keur kieu kudu anggap baraya sorry Mang Edo. Keur kieu mah eueuh dulur eueuh baraya. Tapi yang salah kieu teh Mang Edo usaha abdi ge usaha. Naon usahana supaya saralamet di akhirat jeung di dunia ibu baragja. Sabab lamun ibu syukuran hoyong mulya cek Allah amal bis sedekah lebetan ku sedekah. Tah di dieu ge dina meja aya cau. Ngan punten Mang Edo da tara biasa piraku abdi teh leungeun nu katu ngegel cau nya. Ieu kudu nyekel mik tara. Nu kieu mah kuduna ge dikeresekan dibahankeun kana mobilkeun. Eueuh kabejakeun ceramah bari rubuh barang dahar. Mah roti dikadiekeun, bolu dikadiekeun, jeruk dikadiekeun, lain dikadiekeun kana mobilkeun. Tah sae kitu ya sodaqoh. 2 amar bi ma'ruf, riungan nu sae cek Allah, syukuran nu mulya di payunan Allah. 1 aya sodaqoh, 2 mun aya pangaosan. Geus puguh ieu teh ku sholawatan, ku aosan Al-Qur'an. Ayeuna urang kieu keur ngabandungan ceramah ti saha ti guru ngaji urang. Alhamdulillah.
mulia tah Mang Edo. Tilu islahin bainanas lamun aya silaturahmi. Tos puguh silaturahmi panuju urang teh dikempelkeun ku Mang Edo. Mang Edo ge moal betah mun eueuh jalmi anu hadirna. Ibu ge ka dieu moal betah lamun nu eueuh ngayakeun acarana. Geus sami-sami gaduh pahala. Ibu nu angkat ngaos ngabingahkeun ka Mang Edo. Mang Edo ka ibu masihan ayeuna ilmu insyaallah ku silaturahmi, ku sodakohna, ku ngajina. Yuk sadayana niatan karena Allah supados naon nu'tihi ajron adima, Allah memberikan pahala nu berlipat ganda. Sakitu nu kapihatur kirang langkung dahapunten kasadayana Cipeujuh Jalan Cieurih Malikupat di Abonan pepeujuh pamimarulih ulah ngupat ka awonan. Inti tina pangaosan tilu didik anak ku pendidikan agama mana nu kedah dipasikeun ka budak cinta ka Allah, cinta ka Nabi, budak sinatiasa maca cinta Al-Quran. Makana urang doakeun Cep Hafid sareng Cep Arfaj tilu putrana Mang Edo sareng Bu Dewi sing saroleh sadayana. Ibu oge sami nu gaduh putra nu gaduh putu sing saroleh. Amin ya robbal alamin. Abdi ge sami hoyong didoakeun pun anak dua nu pangageung nama tos gaduh budak dua, abdi teh tos gaduh incu dua budak dua hoyong didoakeun sing saroleh sadayana. Mudah-mudahan ibu dikempelkeun sadana ayeuna sing ku Allah dikumpulkeun jaga urang di surga. Ibu angkat ka dieu, akang angkat ka dieu, mudah-mudahan sing dihapunten dosa, aruh ti di urang mudah-mudahan sing karinging ilmu anu mangfaat. Cipeujuh Jalan Cieurih Malikupat di Abonan, pepeujuh pamimarulih ulah ngupat ka awonan, sanes teu hoyong dipanjangan waktu natos teu nyekapan. Keuna ku paribahasa sikabayan, meuli kina ti Cikijing, meuli eunteng sisi pasar, mun ngajina lila teuing ieu beuteung enggeus. Abdi mah teu ngajawab kitu. Kakuping ku ibu ge dipengker nu ngajawab lapar. Berarti ya grup qosidah nu keur lalapar. Buah kaliki mesra di parapatan. Mun ibu bapak ngaku cinta ka Nabi sing seueur maca Al-Qur'an jeung maca sholawatan. Aminan. Buah kaliki mesra di parapatan. Mun Mang Edo ngaku cinta ka abdi sing daek ngaberkatan. Terima kasih atas dukungan semuanya. Tugeuninganan kardus geus dijingjing. Muhun ka ade Mang Edo. Alhamdulillah. Tak kitu da biasa mah ti kuningan teh sok aya peuyeum nu di emberan, aya beas nu di karungan, aya mie nu di kardusan. Hapunten Mang Edo eta mah nu biasa. Cenah Mang Edo teu biasakeun ti ayeuna. Bu tapi da wios Mang Edo mah teu kedah diemutan da Mang Edo ge jalmi eling ieu nya cenah. Eling teu Mang Edo. Tah ieu jamaah nu teu adil. Abdi disebut gelo, giliran Mang Edo disebut eling. Padahal abdi teh ka dieu teh capek. Matak abdi marek dendam ka Mang Edo. Jangan dulu bahagia Mang Edo ku jemaah disebut eling. Da abdi make nangtukeun eling teu na Mang Edo kumaha mere gede jeung leutikna. Sok bantuan Bu Nyora mun mere gede berarti Mang Edo teh eling, mun mere leutik berarti henteu teu gede. Lunas Mang Edo. Geus kapitnah keluarga sarua. Mangga nyangakeun ka ibu kuwu sok urus warga nu arli teu arling kieu. Allahumma shalli wa sallim wa barik sallu ala Nabi Muhammad. Subhanak Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sakitu nu kapihatur pamit undur diri Mang Edo abdi bade teras wangsul karsan abdi ngantunkeun pun biang pun bapa nuju kalirang sehat pidoana mudah-mudahan selamat di perjalanan. Ibu oge sing saralamet nu ihtina ieu pangawasan. Hadanallah wa iyyakum ajmain wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.